sipatan jelema nu bakal cicing di neraka jahanam geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Urang kuari melalui ayat ieu bisa nyaho si eta penghuni neraka jahanam. Si eta penghuni neraka jahanam melalui ayat ieu bakal nyaho ka penduduk neraka jahanam. Bakal nyaho urang. Bahkan lain ka batur bae buah aing. Ya Allah. Masya Allah. Allah. Setelah Gusti Allah nyaritakeun ka bangkawarahan Yahudi, didatangan Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul tadina ditunggu-tunggu lantaran nyahonya dina kitab Taurat. Tapi ku takaburanana teu iman nyana ka Kangjeng Nabi, teu iman nyana ka Allah, buang kawara Yahudi. Sok cek Gusti Allah Muhammad fakta susil kosos bedakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kabuah kawarahanana Yahudi, kabiadabanana Yahudi, termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Bedakeun fakta susil kosos. Lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng ki Bal'am bin Ba'ur. Jelema anu geus hebat deukeut ka aing. Tapi nyana akhir hayatna kaluar ti agama Islam gara-gara berat kana dunia, pamere ti masyarakat, pamere ti pamarentah, akhirna kaluar nyana tina jalur Islam. Bejakeun Muhammad. Abeng ke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Bal'am bin Ba'ur. Besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati, ku gubernur, ku presiden, bejakeun ki Bal'am tah ti geus leuh kitu. Besi aya kiai anu dedeukeutan jeung Golkar. Bejakeun tah dongeng Bal'am bin Ba'ur Muhammad fakta susil kos. Bejakeun. Ulah mentang-mentang maneh nama kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan. Sapira ka kiai adana ge tah mah sapira. Tapi deui lagi Bal'am bin Ba'ur mah jadi waliun min auliyaillah. Ngageter aras mun ngadoa. Murid 500 geus bisa halal liber. Tapi nyana aku diberi hadiah ku raja, hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya, berat kadinya poho ka aing. Sing hade bejakeun tah kejakeun ka kiai Golkar. Yakin. Hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua. Aing mah jadi peti luka sarua bae. Aing mah jadi PKB aja. Kiai minggu harap moal ngaji kadu sanuni tah. Ku ari geus saroplok. Kiai mah tetep masih utuh, kiai mah tetep paling rada isin-isin zetik doang. Tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji ku ari. Goblok cenah aing dicarekanan. Beus anu nyareka. Ya aing mah teu nyarekan. Gusti Allah nyarekan sia, awas sia. Je parang sana. Aya DPR Golkar dia ngaji mundur kuari setengah ngaji lah tayang gede ngaji. Allah tayangan ku sia pengajian di nu sejen. Aya nu nyarekan sia. Lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah. Awas sia. Kek sada ku aing disogok cenah ki uci. Hayo. Aing sogok ku sia saulah leutik. Jadi dikamanakeun bikin gue kaki Fudoli Haji Pendi tah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teh hayang aing mah leutik mah tah hayang gede atuh hayang aing sarua jak daun atuh jasugihan aing jeung DPR Golkar mah
Deh, parang sana. Sugihan aing mah sugih hayang dibere ku sia aing mah. Teu hayang aing. Dunia jeung Allah paling sok wae. Aduh Gusti Allah. Teh ya urang keur ngalalempeng awak maksudna lain atuh mah nya kitu-kitu. Maksudnya supayanya orang-orang cicing didinya teh orenganan keur lelecehan. Ulah dikira kuaria aya DPR santri di Tangerang. Ada nyantri ada ngomong ka kula. Kiai orang bener sakumaha nu diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong. Ji atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia. Emang kau nanya tahu cina anakku lah nyoteng cina ya kiai di Paraban ku duit kos kiai. Aduh masya Allah sakin nanti. Aja engke tahun harap ku mandek nyalon deh ndek tolong. Goblok tuh jelema. Aduh. Ngomongnya lagi tuh bener nama geus ngomong geus. Beneran gua lah geus bener lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jangan kayak ngomong tuh bener sana gulai aduh jadi anak kok jadi di Paraban ku duit kos gitu. Geus boga rasanya lagi. Untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu. Aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu. Eta mah kiai pamustungan kos kitu. Pamustungan teh mah kiai. Gusti. Lalu ngomong lah sakira teh mah butuh. Butuh sih butuh. Oh maju naik ke panggung ngedeleukeun ilmu sia raragagan ujianna. Boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu. Sebab Balam bejakeun faqq susil qasas. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. May yahdillahu sahaja nu ku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah untung fahuwal muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh. Sabalikna wa mayyudlil sajelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun. Rugi horenganan kabeh genang Allah. Insyaallah. Al-qawlu fi anna dzalika kulluhu min 'indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal. Horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun jadi temahak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah. Cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa, dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa, tapi Gusti Allah sunatullah ngaranna. Abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu manta Kangjeng Nabi teh salah satu rasul. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
Kanjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasyira wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka tuduhkeun jalan ka sorga tuduhkeun jalan ka neraka adapun engke nu milih nama terserah umat ya Allah di satu hari Kanjeng Rasul geus aya dilanjutkeun ku para sahabat mentak cek Kanjeng Nabi khairul qurun qarni pangbagusna qurun adalah qurun kaula lantaran kaula langsung ti Gusti Allah lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula langsung ti Allah khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat kurun tabiin sumayalunahum datang ke atsbat tabiin ta kurun Kanjeng datang ke kurun sahabat Kanjeng 13 tahun kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun dilanjut ku para tabi'in 100 tahun sanggeusna dilanjut ku tabi'in sumayalunahum atsbat tabi'in eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in urang mah kuari jowe Kiai Fudoli geus teu kahitung ka hadis eta geus teu kahitung ya Allah geus masa-masa kos kieu tapi tetep bae jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana zaman saha sia hirup zaman Presiden Soeharto saha kiaina bakal dijelas zaman saha sia hirup SBY saha kiaina tanahnya zaman saha sia hirup terkecil di dunia terkurus Jokowi saha kiaina eta nu bakal ditanya ya Allah ya Rabbi Allah teh sambarangan mayahdillahu selama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasia ayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae abe babari Allah engke nanya jeung nyedekeunana kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang sanggeus kiai nyampaikan bahwa pangeran teh Allah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah diberi mukjizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim sampaikeun Muhammad sampaikeun para sahabat sampaikeun para tabi'in kuari heuy Fudoli sampaikeun ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah beli Fortuner heran dakwah lain gitu lu tadina teu bisa wudu jadi bisa lu tadina teu bisa salat jadi bisa lu tadina embung sedekah jadi daek lu tadina teu tahajud jadi tahajud lu tadina teu Islam jadi Islam eta dakwah tuh aduh cenah tuh salah ya lain salah deui tah belah ditunti salah Okos anu entengin kiai ngomong kieu alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok hasil dakwah kajian majelis ya Allah teu
kiai itu ngaji nu kos sekarang itu kan katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon lain tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia nu kos kitu mah tuh teu kudu dakwah teh mah babari jualan jengkol bisa sia meuli pondok bisa aja nya majelis ya itu teu kudu dakwah teh mah ulah gitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi yang tahajud kuring teu. Sial sama. Saya emang nu dakwahna Haji Pendek tuh paingan. Paingan atuh di dakwahanku nya moal balabener jelema teh. Baru-baru ngaba bener batur bukunya lagi mengkol malulu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, dek ka Jogja ieu ka Rangkas Bitung. Kapanggih jeung JB. Kok JB aya di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas. Ya Allah, aing salah tak eta. Jelema dek ka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari. Nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat teh dek nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia maning dirante teh jelema kos gitu rante asupkeun ka sumur parem cor ulah kena udang deui ji torekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah ieu mah lain torekat teh kudu make mahar ya torekat bau hubungan jeung mahar atuh torekat mah geus kudu leupas dina kos kitu murid datang teh jungjang jingjing marah pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk hasil mah mawa eta geus lain deui acara teh ini acara goblok teh kos kitu mah naon bedana jeung bupati teh kos kitu mah salah tarekat mah leupas teh eta sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun. Ulah kena nyahoeun urusanna urang jeung Allah. Ngan ge kanyahoan pan ge salaki hiji bangun puasa bae, puasa nu ngora tanaon. Bingung teh. Kage bingung cara nu kolot teh. Nomor kadua koti peutingna hudang bae, cakena teh dideuleukeun. Haju bangonna ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngarato ka pamajikanana bageur biasa narekat mah kitu bageur jadi ucodeka boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodeka jeung anak kos aju bangana barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadeukkeun jual aya keneh kongkorong ada barang norekat jadi kos kieu ieu salaki tolol tah kos kitu ulah tarekat betah toko jang sia tah ka anak tah ieu jang sia aya abah geus abah mandek ka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 itu lain orekat nama kos gitu ngabujangkeun anak ngaranna gitu susah setik mesti salah juga ada mentak kuari guru-guru torekat teh bolot jeung kurang mah kunaon hubungan anak jeung dunia haul hai kan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa sia wae ca ali torekat jadi kajajade di kieu tuh kitu menang ngondang ali torekat geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan Syekh deuk milu hayu teu kaji teh aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haol ka di dinya nu mana cenah tuan asal nu jenggotan tah eta
Kebenaran orang Cisoka aya aja gue mau iya tuan saya hajunya anak ngaku goblok gabehan kanginahannya na di seh-sehnya na aku saja pengen di kiai-kiai oh iya pugu lain kunaon ngarasa ngeunah di kiai-kiai teh si mana teh si anu tolol aja eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kudu nama aing mah lain kiai aing mah lain kudu kusia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh dungu aing eta blon keneh di sarua aing lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil fa ulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema anu dibere hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah. Nah, ini jelema diberi hidayah, wal muhtadi sorga. Urang ya, urang Islam kabeh. Iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi. Haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran. Matak didengekeun ke urang, ieu percaya ieu ke Quran ieu. Keur didengekeun percaya. Yes, urang teh penghuni sorga ieu. Penghuni sorga lain lalagaan mun hayang nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari penghuni sorga mah darekil atuh engke rapih nama di sorga kuari mah tuh dekil kene emang ieu mun hayang nyaho penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam. Cek nu di luar tepan gitu amat sih kiai. Ya itu saya kebawangan penghunina mempenghuni sisi lah. Wa mayyudlil saha jelema anu ku Allah disasarkeun. Teu iman. Ngajak direk bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah. Kangjeng Nabi teh utusan Allah, Al-Quran teh didengung-dengungkeun, nyana nonton di TV, teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Quranul Karim. Eta disasarkeun ku Gusti Allah. Informasi geus aya di berbagai-bagai. Lain lalagaan, televisi geus aya, koran, majalah. HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam, antara Nasrani jeung Islam, perkembangan di luar negeri tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah. Bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji ieu saya ieu setegwan ieu Haji Soleh deukeut tapi teu iman masyaallah Karim disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh ku ari geus anu tertutup informasi tapi teu daek iman wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Emang endek dijadikeun penghuni nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kuari mah perumahan muslim, perumahan kafir. Geus aya. Jadi nyana lewat ke perumahan muslim. Berarti kan eta teh geus nyaho nyana. Oh ieu perumahan muslim. Ai muslim teh percayana ka pangeran Allah. Ieu geus nyaho nyana. Di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya